Cara nyieun kulit asin timimiti nepikeun ka anggeusnya disimak video na barudak tah. Ayeuna ieu urang keur video biasa ayeuna posisi nama naon ngaranna teh si tarigu nama dicampur mentega campur minyak nu karar itu sarua wae nya. Anu geus bisa meureunnan tinggal di scroll ka luhur nu can bisa tingalikeun tah ieu carana supaya ieu teh naon adonan martabak telur teh harus ulah salpok kena kokod nya teu make kos tangan kusabab ieu teh samemeh ngadonan ge geus dicuci ieu teh leungeun teh geus. Atuh kudu sagala bersih, lamun teu sagala bersih soalna babarian haseum ieu teh si adonan teh beda kitu lamun teu barase kama lamun teu bersih mah babarian haseum caina ge kudu nu alus ieu teh ulah nu kiruh ulah nu bau ulah nu rumeuk ieu teh caina ge da soalna bakal babarian haseum dek kana martabak manis dek kana asin tah sanggeus kitu dituna ieu teh disimpen we 15 menit sanggeus 15 menit disimpen tah ieu hasilna ieu teh geus dililit barudak geus jadi ieu teh geus jadi geus tinggal ngawadahan ieu teh cara ngalilitna meureunnan ku urang nya tadi henteu disepil kabeh soalna moal kaburu kitu lamun disepil kabeh mah tingali we engke ku urang disepilna dina part 2 barudak part 2 maneh jangan lupa nonton lamun mung nonton sakirana ngaliwat ulah ditinggalinya cukup tinggalkan like dan komen scroll geus ka luhur cenah beuneuran bosen nya ningali videona geus tong ditingali gitu cukup di like we hungkur urang minta bantuanna di like nya geus antep scroll deui ka luhur ka video-video nu lainna nya da soalna ya disebut kece ya kece gitu kan da urang bingung euy nyeun video naon deui ayeuna nya video ayeuna nonton Gojek osok orang pode ayeuna video nyeun martabak soalna lamun teu gonta-ganti kan bosen gitu kan tah ieu kurang teh da asupkeun kabeh kana di luarnya soalnya da asupkeun saware kana kulkas meh teu babarian haseum jadi engke lamun beak kakarek dipake kabeh gitu.